Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng simkuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng Sareupna di Pajajaran karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Sakumaha biasa ieu dongeng Sunda didugikeun ku channel anu dipikamemet ku urang sadayana. Kumargi sakitu ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu mikalandep kana dongeng Sunda mangga diantos subscribe-na dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng teh majeng kana bagian anu ka-36 sakumaha anu kauninga dina bagian anu ka-35. Hanca urang teh kapegat ku waktu dina mangsa medar kaayaan Ginggi harita anu nuju dipiwarang ku Raden Suji Angkara teh nya ngajajabkeun lalayang atanepi surat kanggo nyimas Raden Banyak Inten teh. Tah kumaha lajengna ieu carita? Mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana pamugi saklek deui ieu dongeng janten landong pang beberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Anterkeun lalayang ka si Nyimas, ceuk Suji Angkara kituna teh manehna bari cengkat geus kitu indit tidinya anjat ka tepas imah geus kitu asup ka patengahan. Teu kungsi lila geus jol deui bari ngagigiwing ruas awi. Ruas awi teh di pernis herang. Ruas awi oge ditoreh ku ukiran anu halus, ruas awi anu endah teu dibeungkeut. Benang sutra ulas beureum. Bikeun ka Nyimas teh ulah kaperogo kusasaha Raden? Ceuk Ginggi. Ginggi ngahuleng sakedapan. Nah, hasia ngahulang heula sagala rupa, ceuk Raden Suji Angkara. Nah, bahaya saupami ka pendaku anu sanes Raden. Ginggi neuteub ka Suji Angkara. Heueuh, kitu sababna saupama ulah bahaya masrahkeun ieu lalayang ulah kanyahoan ku batur. Aing ngahaja nitah sia sabab sia pan kungsi dititah ngawarah nyieun sambal dadak ku si Nyimas. Jadi lamun sia geus jol deui ka ditu paling dituding edeuk ngawarah nyieun papasakan, ceuk Suji Angkara. Ginggi ngabelengeh nya sawatara waktu kaliwat aya ponggawa utusan Nyimas Banyak Inten menta sangkan Ginggi mikeun jeung ngajarkeun nyieun sambal dadak. Dina zaman harita nyieun sambal teh memang sarwa ngadadak jeung sarwa atah. Kajaba tarasi dibeuleum ngan ari batur mah nyieun sambal dadak teh kawilang basajan, ukur cengek, tomat jeung surawung minangka aroma asinna nya ku uyah. Ari sambal dadak anu asli zaman Prabu Siliwangi mah kumplit pisan. Pan anu disebut rasa lada teh aya cengek, aya cabe, aya jahe, aya cikur jeung surawung. Ceuk Kidar mah eta teu kawaris ku para turunan koki karaton. Komo ka masyarakat Kuricakan mah nyieun sambal teh nya asal lada jeung asin uyah. Minangka panyarina dicampur gula kawung saeutik. Ari sedengkeun sambal dadak anu asli mah teu ngagunakeun aroma amis gula. Sambal dadak buatan Ginggi dianggap aneh, itu sababna Nyimas Banyak Inten hayang diajar. Ku ieu kajadian Ginggi jadi dipiwanoh di lingkungan Puri Yoga Citra. Pangabisa nyieun sambal dadak teh asli Pajajaran dialap elmuna ku para dayang jeung juru pasak di eta Puri.
Ayeuna Ginggi geus ngagedig rek ngurupuri Yogas Citra tempat naradap anggang da kuduna mah meureun tumpak kuda Ginggi teh. Tapi kuda majang golongan santana. Asa gumede lamun pangkat cacah anu pangkatna ukur badega kaditu kadieu make kukudaan. Jeung sabenerna Ginggi leuwih untung indit leumpang sabab ku cara kitu manehna bisa nyanglingkar heula ka tempat suni anu nyumput tina panalingaan deungeun. Edeuk naon make kudu nyumput heula. Aing hayang maca naon ieu eusi lalayang teh, ceuk pikir Ginggi. Nah dosa mukaan surat nu batur, tangtu dosa sabab geus hayang nyaho Rusiah batur. Bae sabab ieu bagian tina gawe panelungtikan aing, ceuk pikirna bari ati-ati ngudar pita beureum anu nalian ruas awi. Kudu ati-ati pisan sabab ulah dibuka paksa. Bari culang cileung Ginggi maca susunan aksara anu ditulis parwal pareol teu puguh tapi eusina kabaca jeung matak ngahudang amarah nya sakurang-kurang keur Ginggi. Da eta we dadana oge panas asa direram. Ieu cenah. Kaula kakang geus biasa nyang hareupan marabahaya tur ludeung ngayonan, tapi dina ngayonan cinta mah leuwih hade paeh batan teu laksana. Ceuk Ginggi bari jebi harita teh. Geulis pujaan ati nyawa kakang aya di Nyimas. Eta gumantung Nyimas, nah si kakang kudu panjang umur atawa sabalikna dumeh cinta teu kasorang. Kurang ajar si emak memaksa, cek Ginggi ijid. Ngan sanggeus beres maca surat batur manehna jadi mikir. Nah aing makin manis sakieu timburuanana. Ieu dada aing mani asa direrab ku seuneu naraka. Naha sahana ari aing. Ari Nyimas banyak inten teh sahana aing. Cenah dina jero hatena. Peletok Ginggi neke embun-embunan sorangan. Langlayang digulung deui bus di kana ruas awikeun deui. Ditalian deui ku pita benang sutra geus kitu. Geus ngasupkeun deui ruas awi kana endong, Ginggi laju neruskeun lengkahna beuki gancang. Siga anu sieun kapiheulaan ku Suji Angkara. Nya jiga anu sieun kapiheulaan padahal lamun anu mah dititah balap, Ginggi eces teu boga tanaga rosa pikeun diajak balap. Suji Angkara masohor salaku sinatria pajajaran. Ginggi manaon? Suji Angkara masohor salaku anak pangagung pakuan. Ginggi manaon? Suji Angkara mah jaba kasep, jaba pakaianana sing sarwa mewah. Ginggi manaon? Pan batur kalah rame ngalandina oge si Durwiksa. Jin anu pangjahatna pan Ginggi mah. Tapi rek jalma jahat, rek jalma bener ari rasa cinta mah boga. Tapi nah bener Ginggi oge boga rasa cinta ka Nyimas banyak inten. Terus ari anu disebut cinta teh naon deui? Nah sakadar patarema awak bisa disebut cinta. Basa sare sagebrug jeung cawene di lembur cae eta teh cinta. Kusakadar rek ditungguan di Tanjung Pura ku cawene anakna nu boga warung eta ge cinta. Tapi katineung Ginggi ka Nyimas banyak inten keukeuh manteng. Kacipta deui kajadian di Pulau Geulis parakan baranang siang. Basa Nyimas banyak inten nyaksian pakpikpekna Ginggi dina ngurus papaksakan. Nyimas banyak inten milu pakpikpek mantuan Ginggi bari meus-meus. Ngomekeun buukna anu ngarumbai panjang alatan remen katebak ku angin.
malah hihid anu dicekel ku Ginggi ngahaja digeber-geber. Sangkan buuk anu ngarumbai nu aya di diri Nyimas Banyak Inten beuki mancawura katebak ku angin hihid. Endah pisan. Basa Nyimas Banyak Inten mantuan mulak malikeun lemeng lauk dina durukan. Leungeun pagiling gisik jeung leungeun Ginggi jajantung cenah jajantung teh ngageter jiga eudeup coplok. Kagumbiraan hati Ginggi harita asa pol aya dina ponclot ka bagja. Asa Nyimas Banyak Inten teh harita mah lain anak pangagung anu perlu dipihormat dicacah komenak, tapi asa jeung sobat anu sahate. Jadi piraku ayeuna Ginggi kudu seneng maca surat suci Angkara anu euna matak mah panas hate. Plok Ginggi nyabok pipina sorangan. Harita Ginggi neruskeun laju lempangna beuki ngagedig. Lamun lempang ngagedig perlu waktu sapanyeupahan pikeun anjog ka komplek Puri Yoga Citra teh. Ngan samemeh anjog di pasampangan Ginggi pasarandog jeung aleutan dayang anu joana ti Puri Yoga Citra. Sampurasun, cek Ginggi. Rampes, cek abringan dayang saur manuk. Bade kamarana ieu mani ngalut ngeungkeuy sabawana cek Ginggi. Sabab kabeh dayang mani rebo ku babawaan, aya anu ngelek boboko, aya anu nanggeuy baki nyao eusina mah naon, aya oge anu ungah engeh ngajingjing buntelan tapi eusina bangun anu berat. Si Nyimas edeuk botram di taman, cek salah saurang dayang umurna kira 35 tahunan. Buntelan berat diecagkeun heula kana taneuh. Naon eta eusina mana berat-berat teuing, cek Ginggi. Ieu teh coet badag sabab si Nyimas hoyong sambal dadak. Nya cenah urang nyobaan sambal nyambal we di taman Mila Kancana ari rengse lalayaran, cek eta dayang. Aceukna geus we si Duruwiksa sina milu. Kahiji sina mireungeuh nah nyieun sambal teh bener atawa henteu. Kadua nanya sina mantuan ngakutan coet, cek dayang. Nu sejena tur kabeh satuju sangkan Ginggi milu. Lakadalah aya jalan komo meuntas yeuh, cek hate Ginggi. Kumaha henteu kitu? Sabab lamun ngahaja nganjang ka Puri pasti bakal loba pertanyaan ti gulang-gulang. Ngahaja dabongan bakal babari asup, tapi beda deui ari ngahaja nganjang mah. Ayeuna kalah diajak ngadeuketan Nyimas Banyak Inten. Atunya bunga nu aya Ginggi teh. Atu bring sarerea lalempang muru taman Mila Kancana. Di tengah jalan pasarandog jeung Padati cenah mah edeuk mapagkeun rombongan dayang anu rek muru taman Mila Kancana. Ayaku teu salabar kitu cek kusir Padati. Heueuh da edeuk di dagoan bari lempang supaya teu nyoceng kana waktu. Omong dayang pangkolotna teh sarerea tingkalacat kana Padati nya kaasup Ginggi saja jalan baceo we ngalobrol ka ditu ka dieu. Uing daek da lamun dititah kawin ka si Duruwiksa, cek salah saurang dayang umur kira 30 tahunan. Nah da uing oge daek atuh.
Meureun uing senang isuk sore nyatu di memenan ku si Durwiksa. Da manehna mah tapis dina papasakan, ceuk nu sejena. Mending ge boga salaki maka kusir Padati. Bisa nyaba ka jauhna bari teu kudu leumpang, ceuk kusir Padati. Embung dikawin ku anu geus rimbil ku incu mah, ceuk Dayang ger sarerea sareurik. Tur ari dibawa ku ngobrol sempal guyon seuseurean mah lalampahan tetereh tepi nyaho-nyaho Padati geus eureun di hareupeun gerbang taman. Ari taman Mila Kancana teh dibangun dina zaman Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Di eta taman aya talaga buatan anu katelahna Talaga Rena Mahawijaya. Ngurilingan pasir Badigul, saban isuk-isuk saban paso sore para putri karaton remen niis ngabangbrangkeun pikir tina karudet hate. Tapi kalau lobaan mah memang ukurek senang-senang, curak-curak galumbira. Nyimas banyak inten putri geulis lir widadari ti kahiyangan. Palias boga hate anu rudet. Ku indung bapa oge ku lanceuk sasat dipikanya diwowoy sagala kahayangna dina nyenangkeun ieu putri lir nanggeui endog beubeuremna. Ulah aya kahayang anu dipungpang bisi ngaganggu kana manah si geulis. Jadi ayeuna ti isuk-isuk geus lalayaran di Talaga Rena, geus eueuh nu nyisi kudi kajaba dikawal ku welasan Ponggawa. Basa kabireungeuh aya Ginggi milu kana eta rombongan nyimas banyak inten bungaheun ka cida. Tah geuning aya si Kakang. Hayu urang nyambel dadak deui, ceuk nyimas banyak inten. Ginggi anu leuwih bungah mah sabab pikeun ka sakitu kalina manehna bisa padedeukeut jeung Nyi Putri, bisa ngadengikeun deui sora anu halimpu anu matak ngageterkeun jajantung. Atuh geus puguhing ari ngarasa bungah pedah bisa mireungeuh keuretan beungeut si geulis anu geulisna jauh ngaluwihan para widadari mah kitu ceuk Ginggi teh. Heueuh sote mun uah kungsi mireungeuh widadari gitu. Nyimas banyak inten teh keur diuk di sisi empang. Nyaksian abringan lauk warna-warni. Harita teh panon poe geus sumorot jadi lalayaran gurilingan Talaga Rena ge eureun. Cenah ayeuna mah keur nungguan acara curak-curak kadaharan anu ngeunah-ngeunah anu tadi dibekel ku para dayang. Ginggi ngiciprit gancang basa ku nyimas banyak inten digupayan. Engke mah ajarkeun cara nyieun lemeung nya Kakang, ceuk nyimas banyak inten. Ku sora anu halimpu ukur nyimas anu ka Ginggi teu nyebut si Durwiksa mah beda jeung para dayang. Beda deui jeung para Ponggawa dabongan dipirwicaan ku Suji Angkara. Seta jeung Madi oge ngagerona teh cukup we nyebut si Durwiksa ka Ginggi. Sumangga nyimas namung ieu jisim kaula katitipan lalayang ku Raden Suji Angkara, ceuk Ginggi. Demi ngadenge carita Ginggi kitu rindat nyimas banyak inten rada robah sanajan teu apal eta tangara naon. Para aceuk sok heula bilih bade lalayaran mah engke bada lungsur tina parahu pasti saregut taruang, ceuk nyimas banyak inten teh. Dayang-dayang galumbira di titah lalayaran teh atuh sararea haranjat kana parahu. Be kadiekeun atuh eta lalayang teh, ceuk nyimas banyak inten basa parahu geus laju ngajauhan. Kusiwal Ginggi muka endongna song masrahkeun ruas awi anu eusina lalayang tea.
samemeh dibuka nyimas banyak inten luak liuk jiga sieun katohyan kudengeun sanggeus ngarasa aman kakara manehna ngudar pita beureum lalayang teh dibaca rengse maca teu kabireungeuh pasemon anu khusus malah tepikeun kaparadayang haranja tina parahu olah nyimas banyak inten terobah nyaasa we nembongkeun roman anu gumbira sakumaha jalma anu keur pelesir di tempat anu endah. Para wargi mitra kaum dangu sadayana sakedap urang rehat heula nya. Aturan ulu jeung wayah kieu ka sadayana anu masih kene maranco dina channel dongeng Mang Aa, mudah-mudahan sadayana nuju ngarupingkeun dongeng nuju aya dina kasinugrahan nuju aya dina kaayaan sehat walafiat sehat lahir tumekaning batin oge aya dina ginanjar ka wilujengan amin ya Allah ya rabbal alamin. Wilujeng wayah kieu ka channel perniagaan sufi mudah-mudahan nuju sarehatnya Mamah El Hatman oge di Cianjur mudah-mudahan sehat. Oge ka urang Jambi ka Bapak Taryo anu masih keneh manco orang di sakuliah Jambi mudah-mudahan sarehat sadayana Bapak Taryo ka Pak Dade Mulyadi di Cileunyi wangsa turunan Sumedang sadayana nya mudah-mudahan nuju aya dina kaayaan sehat walafiat ka Nenek Yani ya mudah-mudahan nenek sehat dina dangat ayeuna oge ka Teh Rita Damayanti di Cilengkrang sareng urang Cilengkrang oge teu hilap ka kasepuhan Pak Dedi Suhaili di Cilengkrang heudeui jeung ngadangukeun ka Pak Setia Budi di Tasik ka Kang Ruslan oge heudeui jeung ngadangukeun oge ka urang Banjaran ka Im Kafaroki nya heudeui jeung ngadangukeun ka Pak Endang Awaludin di Karawang oge ka Pak Rohendi di Kudus ye nya lajeng ka Sayyid Robani di Tasik ka Teh Mutiawan di Sukabumi oge Teh Iom Puspa haturan heudeui jeung ngadangukeun ka Pak Tedi Rahmat di Kadungora Garut heudeui jeung ka Teh Tami Malihah oge di Ciamis nya oge ka Teh Rita Ersih haturan heudeui jeung ngadangukeun oge ka Teh Linda Imut ka Ibu Dr. Yulinda Belya oge heudeui jeung ngadangukeun ka Teh Nanang ka Pananang Wijaya haturan di Pakidulan Tasiknya sareng urang Tasik sadayana oge ka Esther Adelaide haturan heudeui jeung ngadangukeun oge ka Pak Uwan ya di Cikampek kalasan kamari Mang Aa mewang sueuh ti Karawang Barat kamari teh aya acara di Hotel Mercure lajeng wangsueuna sinang heula ziarah ka Pulau Kalapa ka Syekh Kuro nya kamari teh ngalangkung ka Cikampek lajeng ka Pak Guru Yana Maryana oge di Karawang hapunten kamari teu sempet sinangnya jalanan waktosna samporet lajeng ka Unda Kapanyawangan oge Ali Alun oge di Bantar Gebang Bekasi oge ka Teh Enji di Pandeglang haturan ka Pak Prabu Arjuna oge Pak Jajang Edan aduh aturan jeung ngadangukeun Pak Agus Somantri oge di Garut ka Ren Channel ka Kang Rendi di Ciamis oge ka Kang Kanu Pak Nurdin ya jeung ngadangukeun nya oge ka Kang Kewepong Teh Hotimah lajeng ka Pak Aep Karsim di Cemenyan jeung ngadangukeun kana dongeng ginggi nya supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangga urang sami-sami teraskeun ieu dongengna. Minggu hareupna Ginggi geus diutus deui nganterkeun surat Suji Angkara omat-omatan yeun ieu surat kudu dikirimkeun kalawan demit maksudna ulah aya jalma sejen anu apaleun sumangga Raden cek Ginggi teu lobah omong ngan jiga anu enggeus di tengah jalan Ginggi nguliwed ka tempat suni nyanaon deui anu edeuk dipigawe salianti rek maling-maling noong surat Suji Angkara basa maca eusikna nu ayeuna mah lain sakadar timburuan tapi oge dibarung ku ambek kagila-gila kumahan teu rek kitu sabab eusikna lain sakadar pika sebeleun tapi oge aya niat jahat
sakurang-kurangna eusi surat teh mangaruhan nyimas banyak inten pikeun nyieun polah jahat anu teu dipirido ku aturan moral. Nyimas, hayu urang lunta ka hiji tempat suni anu batur teu nyahoeun. Urang ngawang-ngawang di jomantara anu dunya teh ukur milik urang duaan. Kurang ajar si Suji Angkara tina ukur menta sajengkal ayeuna geus hayang sasiku, ceuk pikir Ginggi. Bikeun montong ieu surat anu kadua ieu, omongna dina jero dadana. Dipikir dibulak-balik asa teu pihadeun lamun ieu surat dipiceun. Lain dumeh karunya ka Suji Angkara isi cita-citana teu tinekanan, tapi aya patalina jeung kapentingan panalungtikan manehanana. Lamun ieu surat teu dibikeun Suji Angkara bakal ngamuk, padahal ku geus dipercayana ku Suji Angkara eta geus mangrupa hiji kauntungan pikeun dirina dina tarekah ngalancarkeun panalungtikan. Saliwat nalungtik Suji Angkara bisa jadi dianggapna ukur keur kapentingan diri pribadi, kusabab Ginggi ngarasa panas hate jeung timburu. Tapi lamun ditingali karena kapentingan anu leuwih badag, nalungtik kegiatan Suji Angkara teh bisa jadi pikeun nyinglar kajahatan anu natrat nyata mah kajahatan birahi. Salila ieu Ginggi terus ngukumpul bahan-bahan anu aya patalina jeung Suji Angkara dina urusan kajahatan birahi. Saeutik-saeutik geus kasusud yen di mana aya Suji Angkara nya di dinya aya tindak kajahatan birahi. Di lembur cae Nyi Santimi ampir digadabah lamun mah teu kaburu kajat ku manehna, kajayet ku manehna. Cantang tu eta paripolah Suji Angkara. Ngan anu tetela ieu jajak ka kasep teh harita keur aya di lembur cae. Kajadian anu sarua kajadian di wilayah Wado teh aya budak parawan maehan maneh. Tapi dicuriga samemeh paeh teh kahormatanana geus diruda paksa. Di kampung Wado Suji Angkara oge keur aya. Di wilayah Tanjung Pura Nyi Wulan Sari anakna Ki Ilun Rosa maehan maneh. Saliwat maehan manehna sabada maca surat anu pajah ti jajaka nu ngaran Purbajaya anu pajah bebeureuhna Nyi Wulan Sari. Tapi dina surat Purbajaya nyebutkeun eudeuk kawin ka awewe bangsawan di dayeuh Pakuan. Anu dicuriga samemeh Nyi Wulan Sari maehan maneh, kahormatanana geus diduda paksa. Kusaha eta? Eueuh bukti saha anu boga dosana. Tapi harita Suji Angkara keur natamu ka imahna Ki Ilun Rosa. Kajadian anu sarua oge kaalaman di puseur dayeuh Kandagalan teh Tanjung Pura keneh apa. Malah anu maehan maneh oge duaan harita teh. Sanajan nu maraehan maneh teh lain awewe nu boga ajen kahormatan salalaku awewe bener. Di dieu mah anu dicuriga teh polah gawe kirang gawi sesa lanceuk sapaguron Ginggi. Kibanen ulah ilu ka Suji Angkara kalah jadi ripu. Ayeuna keur gering parna jabatos aya anu ngagebug jaba dibere ubar anu teu cocog. Saha anu ngagebug tepikeun ka eusi dadana tatu parna teu apaleun. Ngan bae ditonjokna ku jalma demit teh sabada kibanen mergo Suji Angkara keur kalana kulunu rerencepan ngadeuketan puri anu dicicingan ku nyimas banyak inten teh. Loba kajadian anu ngabaud urusan awewe Suji Angkara kabeneran aya.
Ayeuna ieu jajaka kasep jeung gagah tapi misterius teh keur ngolo-ngolo nyimas banyak inten pikeun nyieun polah teu uni. Nya naon deui urusanana lamun lain perkara birahi? Ku aing moal diantep ceuk hate Ginggi ngageremet. Ngan kilang kitu manehna moal deuk ngahalangan heula. Sakurang-kurangna surat anu kadua ieu ge tetep kudu tepi heula. Nya bari sakalian hayang nyaho kumaha pamadegan nyimas banyak inten, ceuk pikir Ginggi. Ginggi rek nyirenkeun surat ti Suji Angkara anu kadua ieu teh di Taman Mila Kancana. Ngahaja teu mikeun di Puri Yogas Citra sabab samemehna tamu bakal loba panalek ti prajurit anu tugas jaga. Bener ari geus warawuh teh ama. Tapi pan anu ngaranna Nganjang ka Pangagung Nagara teu bisa larsup kitu bae bari teu puguh naon urusanana. Beda deui lamun nepungan nyimas banyak inten teh dina waktu sang putri eukeur pelesiran di taman. Ku alesan rek badami soal kursus masak oge geus bisa jadi jalan asup keur Ginggi. Da nyawe basa Ginggi waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana paranto seep cag urang tunda heula ieu dongeng sareupna di Bajajaran dina seri anu ka-36. Insyaallah urang sami-sami teraskeun dina seri anu salajengna. Sakitu anu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna hapunten nu kasuhun ujung kantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.